motor teh geus kieu di wae aing. Aing. Kumaha gitu. Goblok motor teh aing mogok wae. Kenaon? Ieu motor mogok euy. Mogok. Oh, aing maneh saha? Begal. Begal. Begal motor ini. Wah, berarti bisa ngomean motor euy. Oh bisa atuh. Bila ngomean motor kieu mah, ya kudu dicek heula. Paingan sapionna kurang belah dieu. Aduh, ieu kurang belah dieu. Tuh, Pan. Mang urang ajaran heuh. Oh, si sok mereka tinggalin lah. Ulah mah belegug-belegug teuing hirup mah tuh, tingali hirup. Langsung hirup. Hirup tuh. Oh, Bae ajaran. oh sok ajaran mereka eta. Ya, tuh, hirup. Nah, hirup nih. daguan Mang Didi daguan ulah ajaran. Nah, kama wah dibawa kabur. Apaan heueuh begal ari aing kumaha wae teh. Hei. Hei. Aduh cilaka aing. Diam. Sok we nempo awak dinya euy. Naon mah? Gede. Udah aing mah cuma disuruh teu beudang teu penting kieu we. Push up olahraga Eta naon? ngarak sehat teh pokona mah Gitu. gitu. Aing sih aing rek nanya ya. Ya cing mah naon Awak gede kieu, kawan di gede teh. Ya lumayan atuh. Anger. Tenaga gede. Angar sia, 7.000 sieun. Ya, duri. Teu aing teh sieun jadi mah. Mau atuh. Mau ya? Teu sieun aing. Bawa asem buntutna gosok asem mau mah ya. Pamajikan mah sieun. Aduh aing tebat anjing ngomong banget. Sia pamajikan mah sieun. Wah, mah eta lah anu sah. Bos ah, mah mau Awak lu gede lagi. motor mah atuh mah eta. Dim. Maaf Goblok aing teh. Ada bagian jaga penting loba dahareun kieu mah dulu. Heeh. Kebayangnya penting-penting mau opieun kieu. Rupu. Bim. Nek, Oh, ya teh. naon itu naon? Eta mah Tuh, nya apa wae. langsung kan udah naon Oh, saya iya. kan nempo cai tadi teh. Heeh. Dia tangga cau nagan. Alah, aing Buat teh ku baterai. Unti tilu. Alah. Unti tilu. Dongeng gitu. Unti tilu. Wah, masieun aing. Kan panjang nih. Ya, naikkeun. Unti tilu aing mah keur waktu balik gawe mau motor pas dinu pengkolan kesebrot ku motor buta sakantener tah aing mah sakantener eta mah tuh siki aing mah sieun teh sieun Putih, heeh buta, Mama? kamu aing. naon gitu Kanyut aing masa batak ayo Den. oleh Naon euy? biasa naon le Aing rek ulin itu euy. Rek ka ulin ka dinya tah ka parapatan. maksudnya kumaha Tuh motor euy. pakai motor aing itu Bener. oh kos jeung saha wae mah Bae teu naon ka parapatan. beda kapanapatan Heeh. bae pake Tuh, sakedeung mangga parapatan heuh. aing bari ngopi-ngopi lah Ya siap lah. yo ada le ulah lila teuing Bisi taeun mah telepon we. Heeh. oh pokoknya masa ieu we Karena ka parapatan lah nya. oke nah salila sih Sule le di mana di Parapatan le non Parapatan Bandung Aisyah ya aing mah murid kita Abiur, aing tugas telepon. Wah ya, astagfirullahaladzim, aing luas yuk. Kenaon Dim, kenaon. Oh, pancet aing teh mah kuliah, bro. Kuliah. Oh, di jurusan biologi, eta mah aing mah. Kudu lieur naon lieur na sok pejakeun ieu. Aing teh aya tugas di dosen euy Ah. kita ngabedakeun kuda zebra jalurna jeung bikangna. Aing teh eta Sia teu bisa. Oh, aing teu bisa. Belet tanyakeun keur di sakola ieu. Nyaho sih aing naon itu? Cek kudu kecil. Aya nyaho. Oh, Gampang. Cara ngebedakan kuda zebra jeung bikang mah tina warna ieu saya tingali atuh. tidak barang tinggal kumaha gitu. Lamun jalu warnana hideung bodas. Ieu bodas. Heeh. Ari bikang
Bodas sih dong. Goblok gitu mah. Aing lieur pisan aing. Mino naon atuh teh mino teh. Aing. Den. Naon le? Naon euy? Aing pusing aing ke chattingan jeung bule euy. Chattingan jeung bule. Oh, Gaya pisan di dinya euy. aing gaya pengalaman, sudah pengalaman sugan we. Lain ngarti teh bahasana ngarti. Bapak ini teh diajar mino teh, mi teh saya lin. Heeh, mi mah saya Oh maksudnya supaya bisa saya ketikeun aing. gampang ku urang ke diajarkeun bahasa Inggris mah. Bener, ngan samemeh diajar bahasa Inggris. Di dinya kudu apal heula. Naon bedana aku jeung saya? Oh atuh sarua eta mah aku jeung saya mah berarti eta teh keneh. Beda atuh, aya bedana aku jeung saya. Naon bedana? Ari aku mah urang, Ari saya ololeho. goblok oh sia. Kumaha ieu teh? Pan pesen teh 4. Nah di dieu make ditulisna 10. Atuh meureun bayareun jadi loba. Le. Euy, saha Den? Assalamualaikum. Salam. Den, kunaon Den? Mana mah Dibalik aing sang togel ah. Hah? Masang togel? Oh dibalik. Cicing kumaha teh? Ari poe ayeuna bijilna sabaraha? 88 Bijil 88. Ari ieu 73. 73. Oh. Nah, bet dibalik. Otak nu pahili jeung tuur. Otak nu dibalik 88 jeung 73. Ieu nu gede mah. Otak nu dibalik. Baduyut atuh aing mah asli Naon eta, Den? Baduyut aing meuli sepatu asli aya. Ngaan sepatu asli. Oh aing demi Tuhan asli Cibaduyut. Sepatu kulit. Sepatu kulit. Palsu lu gitu mah imitasi tah. Aing pernah nyoba imitasi sepatu gitu mah. Kulit asli. Palsu. Ya, nyaho teh ngabedakeun kulit asli jeung palsu sepatu. Nya naon bedana nya? Eta lamun ku Mang Deden dipake, Oh. lamun dicocor reungit bentol teh eta lamun bentol berarti asli. Lamun kitu mah palsu. Iya, oh. Belet sih mah. Jangan bulu teh Kunaon aing maneh? Lu lieur Mang Deden bikin teh. Dieu teh lieur kumaha? Bapak ngabutuh. Mana kitu wae anger ribet Udah aku sekolah minta duit. Usaha ke jalan. Lieur lah. gampang le. Gampang kumaha boga bolongan Mang Deden. Pasang togel. Aing teu percaya. Kamari wae dibalik wae. Bener. Dibalik mah saeutik ge meunang le. Cik di kumaha. Sok ayeuna maneh bagian ngarumusna le. Uing ngarumus. Heeh. Wah, Ieu ayeuna kieu aing mah dengekeun heula kumaha le. Aing kajian meunang ku di sapoe beak aing bae teu naon Bener. Heeh, aing mah. Lamun uing boga nomor alus. Oh, Arek di pasangan. arek aing sok ngalikeun. Lagi jeung uing heuh. Sok sia. Boga aing nomor alus. Sok le lah mau menang aing kira boga nomor cilem aing dina gitu mah gampang asa nempo aing. Ulah teu di pasangan. Nya moal atuh aing pasti basah. Nomor mah tinggal milih. Di hiji nepi ka 3 hiji. Anu teh nomor Mang Deden. Bener aing mah kana momongan kalengan. Nomor. Bener Le. repot tuh. Naon le? Mang Deden. Cageun. Cageun, alhamdulillah Mang Deden. Angke naon eta teh juga sibuk pisan. Iya karena anu rek ngajual manuk ieu teh. Kebeneran le. Bener. Kebeneran urang teh apana butuh manuk bikang. Heeh. Kerneangan. Bisa ngabedakeun tuh manuk mana nu bikang mana nu jaluk. Ngabedakeun Oh, manuk ikang jeung manuk jaluk. Oh, sok. Atuh babari eta mah. Sok maneh mah ahlina kebeneran euy. Oh, pegangan urang eta mah. Kumaha? Ieu. Oh. Kan manuk teh diparaban cacing, Oh. Nah, lamun ieu cacing bikang Oh. didahar ku manuk, berarti eta manuk teh jaluk. Lamun ieu cacing jaluk dibikeun ka manuk teu didahar. Tah berarti manuk teh bikang. Oh, kitu ngabedakeunana. Itu we tina cacing.
tuh. Cacing sia. Cacing jalu cacing bikang nu mana tah? Ripuh sia. Ngabedakeun cacing jalu cacing bikang. Oh, Tingali tasmani. kumaha nya? Lamun cacing tasmani na make anukna di luhur, nah eta cacing bikang. Ya gitu. Kumaha nya? Bisa ada dasar ahlina ya. Ampun, Dik. Nah, ieu cacing sok manis ya. Tah kalau bahadinya mah teuing urang kita apa? Udah lieur aja. Ya, ieu mah cacing sok manis tara. Teuing teh nyaho eta mah.